Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe Santri Aki Official, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Dadah. Teangan pibaturan anjeun lamun anjeun gaul ka Allah anu bisa nahan uji, sabar anu pohara. Ketika diluak diliak dicaci dimaki can waktu nama tetep nyana leuwih bagus sabar daripada ngalawan. Teangan batur kasih hiji. Kedua, ketika genderang perang ditabuh nyana siap tampil di hareup sebagai berlaga panglima, siap nyawa taruhadana jeung menghadapi naon bae nyana mah siap di hareup sebab boga karakter kepemimpinan anu stabil jeung sesuai. Eta nomor katiluna jelema anu boga wawasan ilmu dunia nu bisa diajak jadi babaturan perjuangan agama. Eta baturan di antara jelema nu digiring di kuburan ka masyarna teh ieu rupana ala suratil khanazir beungeut babi saha eta alladzina yakuluna suhta wal muksa, jelema-jelema anu sok ngadahar barang haram jeung ngadahar pajeg sakitu. Ieu sok ngadahar pajeg ieu muksa teh pan pajeg gagah tinggal gagah ku ari komandan tinggal komandan, di bapak-bapak tinggal di bapak-bapak. Aehna na keluar ti kuburan giring ka mahsyar beungeutna bakal beungeut babi. Ya kumaha deui coba ya. Nauzubillah min zalik wa min zalik. Kuari ngeunahan ngadahar pajak. Kajeun nya nama ngadahar pajak ke emang keker kuku cuprakan di pajak nya nama. Parantina nya nama. Ieu kiai anu kabere ku duit pajak. Nya kiai ya make sorban beungeut ka babi. Ya Allah, ya Rabb. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tutraku wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون والله أعلم بمراد أم حسبتم أن أتاه بمعنى همزة الإنكار utawi ame ikut tetap kalawan makna hamzah inkar am hasibtum oranana aja atau balik ngangkat siraka pengen taden tinggal siraka andale orana dalam yalamila orana nawar wa ta'uni ngasaba Allah imma zuhurin galawan waruzuhur alladzina jahadu ingong agakang pada perang ya alladzina kabamingkum saking siraka bil ikhlas kalawan ikhlas walam yattakhidhu min dunillah orana nangalap ya ladina kabeh tetep saking salian Allah wala rasulih lan rasul Allah walal mu'minin lan kang mukmin kabeh la zaid walijahin kakasih beton tegese kakasih wa auliyalan pirang-pirang kekasih
setia walijah setia almana walam yazhar taimana neku walam yazharil mukhlisun lan ora lain sepong kang ikhlas kabeh wahum al mausufan bil mazuki lan utawa mukhlisun iku kang den sifati kabeh kalawan barang kang wis den tutur yang min ghairihim saking lian mukhlisun wallahu khabirun bima ta'malun nuti Allah iku kang maha uninga kalawan barang kang migawe sira kabeh kalawan ma intuk seperang ti Gusti Allah geus dibungikeun kamari qatilu Masya Allah perangan ku aranjeun kabeh musuh Allah musuh agama ya Allah ya Rabb ulah sieun-sieun merangan kufar sebab di belakangna Allah besi teh jelas cek Gusti Allah perangan musuh aing perangan musuh Muhammad perangan musuh agama yu'adzibhumullah bakal disiksa geura musuh-musuh Allah langsung ku Gusti Allah maneh mah hanya sekedar alat biaidikum melalui tangan-tangan aranjeun kabeh ya Allah ya Rabb geus dititahan ge tetep can bangkit semangat perang urang can bangkit ulah-ulah naon semangat nyandung ge can aya urang semangat dihandung ge can aya sieun beta kanu kolot heran berarti urang mah wah ieu leutik jadi jelema teh henteu termasuk umat aing nu sampurna lamun teu nyandung insyaallah ajeuna mah baralik bae nyarandung kabeh raribut ka imah aing kabeh ulah dak wah masyaallah karim urang leutik jasa nyali urang letik dek dagang bagi dek dagang naon nyayeng batur mah geus ka mana dagang triliunan miliaran nya mah dek dagang yang mendagang endog besi pepes aduh kumaha dagang piring gitu kene enggak sia mah nyatu bae ulah dahar ulah dagang atuh sekali sieun ka ditu sieun aduh aing mah ngojek cenah besi kempes aduh ya ieu mah budak parah jasa ieu mah hayu dagang mah dagang naon teh naon hayu ulah sieun pepes ulah sieun naon bingung jadi aing mah urang tuh ngenekan besi raga tolol siapa kaguam aya kenek nuragan supir geus datang ka mana neangan kenek oh ini ada kenek nuraga goblok tuh budak ya Allah nah ieu ku Gusti Allah titah perang ngalawan kafir berarti kan urang teh kudu gagah masyaallah kari ieu urang nembongkeun kagagahan ku hese jasa kiai bae ge boga ilmu kakarak di harapan ku bupati bae ge haju lain deui bae ngomongna boro-boro perang kakarak di harapan ku bupati bae ge tanya kiai kok pelaya-pelaya amat rahasia kakarak di harapan ku bupati geus pelaya-pelaya besi proposalna teh diluluskeun kiai perjuangan anangan sakada datang ke proposal da mending dirantai habak kiai kos kitu mah boro-boro ngalawan kafir ya Allah ya Rabb hapunten ka Ibu Asmah di Piwaranggui heula aya nu ninggal di bumina Kampung Priuk Ibu Asmah segera pulang lantaran di rumahna aya nu meninggal ieu anu gagah teh hese padahal dititah ku Gusti Allah qatilu perangan ufan Allah kenu bakal tandang nyiksa melalui tangan-tangan aranjeun wa yuhzihim Allah bakal ngahinakeun terbunuh tertawan ghanimahna dibawa ku muslim lawan wa yansurhum bakal diturunkan ku Gusti Allah jeung bakal indah waras
hate muslimin. Ketika orang gadenge peperangan menang, orang cager hati orang. Ketika orang gadenge Saddam Hussein gagah, perasaan cager. Ketika aya perlawanan, perasaan cager. Ketika eleh, orang nyeri hati. Mantap, kudu gagah. Ketika Luqmanul Hakim ditanya ku putrana Abah, naon ya bunaya, abdi kudu babaturan jeung jelema dalam rangka ka Allah, kudu kanu kumaha abdi ngabatur. Ya bunaya, he hanaking, mun anjeun deuk ka Allah, kemudian anjeun terek nyorangan, anjeun rek ngabatur jeung jelema nu papada ka Allah, teangan nu boga karakter tilu atawa salah sahiji tinu tilu. Mangga bapak nu kumaha? Kahiji, teangan jelema anu ketika manehanana datang amarah tetapi bisa nahan amarah, sabar anu luar biasa. Laisa syadid bisurah, innama syadid huwa yamliku nafsahu indal ghadab. Jelema nu gagah lain bisa penca haju ngelehkeun batur, tetapi nu bisa nahan amarah, sabar anu luar biasa ketika marah. Baturan eta hijna eta ulah anu suku pungplapeng kita para rugu jas dipake tujang pajong untuk para rugu ulah nu kos kitu mah ulah tengik teh mah kos kitu. Hiji tajamnya nak sumuhun. Kedua, nomor kedua, ketika di sebuah negara di mana baik hidup aya di dinya genderang perang ditabuh, teangan jelema anu siap tampil di hareup sebagai kalang dada agama gagah anu luar biasa. Ketika manehanana diajak perang siap, ketika diajak perjuang siap. Baturan jelema nu kos kitu macang caya pasti menang ridho Allah. Dua, katilu abah, nomor katilu, ketika jelema boga wawasan, ketika jelema boga akal, ketika jelema boga ilmu, ketika jelema boga dunia, dia daekeun diajak ka baturan. Ketika manehanana boga wawasan, dipenta kurang wawasanana, nyana siap ngabaturan urang tanpa dibayar. Ketika nyana boga ilmu, dipenta kurang ilmu, nyana siap mere ilmu ka orang tanpa bayaran. Ketika nyana boga dunia, kemudian kurang dipenta siap ngabangun agama tanpa aya ieu itu. Baturan jelema nu kos kitu. Tilu karakter jelema nu kos kitu, ujang hidup di mana bae sok ngabatur jeung salian teh eta mah ulah kajen kuku mah kajen ganteng, kajen gagah, kajen sungih, kajen pejabat nu teu boga karakter kitu ulah nak. Teangan geraku urang hiji jelema anu gagah tapi gagah sabarna mana aya, bisa nahan amarah, bisa nahan padahal gagah. Ai kitu bae jelema lemah, haju dicarekan, haju manehanana cici lain sabar teu daya tah mah. Teu berdaya tah mah ngaranna. Ieu mah gagah. Mun ngalawan bisa, tetapi encan waktuna mah teu kudu. Cicing deh cicing we kos teretan sekali macok wae cicing masya Allah masya Allah panai jelema teh menang katoel buringas bae padahal gelut eleh kos kitu batu mah kan boga pencak kembang doang teh kos kanyahoan. Nomor kedua eta tadi tampil sebagai kalang dada agama. Ketika diajak perang agama siap, dia tampil di hareup siap, nyawa taruhanana gagah. Atuh boro-boro perang urang dek berangkat ngelewatan hiji daerah peuting kira-kira jam 11 jam 12 di dinya aya kuburan anu sangar nu kabehan ge osok marangihan bae kan di dinya mah. Ketika urang dek berangkat aya tiluan opatan atau limaan, ayo no tampil lesian, ayo aing bener yes aing cekelan aing sia ayo geus lesian
lain gitu kumaha lah lain gitu lah ayo geus pokona mas ya dihareup ya ditilat aing di tengah ayo tuh orang bunga apa itu aya jelema gagah teh kos gitu kan bunga ngeunaheun Haji kula waduh ieu anu ngamusuhan di mana di anu waduh ngamusuhan ada kabunuh ka kula coba kula ada salabat kitu alah usul sian aya jang ieu diantar ka gede perasaan hate geus sudah sok jadi pikiran aya aing anak buah aing mah badag di ditu tenang bae sih padahal mah eueuh bogoh teh boga anak buah tapi ku ngomong bae kan geus lah masyaallah kan Haji aduh ieu kula aya naon ieu kula enggak butuh teh anu aduh kula lamun tuan di mana di anu kula deuk detik tenang aya aing bejakeun ngaran aing boh boro-boro di dinya ngaran aing mah di soler geus terkenal monyet ngaraon ka aing perasaan kita orang dadat teh bro masya Allah Haji Pendi kula diancam ku saha urang anu ye didinya masih karus sakau kadua bacok sih aja kudu kumaha iya ieu teh sieun aing mah sieun ka dieu lo sia ka ditu embung aing embung ilu-ilu geus mendingan dipaehan sakalian sia teh ya Allah minta tulung anu kos kitu Masya Allah Haji itu di kuburan eta tah kunaon sangar jasa kamari gawe kunti anak segala genderuwo coba henteu pugu aing ge kakarak cager aing didinya ngelempre bo panas pom pararanas aing ge angan teu paeh doang ulah sia ulah ka dinya ya budak teu merean teh kos kitu teu merean teu ngeunaheun batur kita ai jelema gagah bari hayo geus mah aja lain kabar lain di jatuh ka dinya mah kumaha sana pokona dia juri teh wau kabeh aing di dinya mah ini nah bener ye wau kabeh juri mana teu wau ka aing jaing raja juri kan ngeunah pokos urang di Gantarawang teh kan lain lalagaan sangar teh suangarna deui eta bahkan geus terkenal di urang geus kajaon wow juri Gantarawang mah anu teh nyaho ka juri Gantarawang gagahna jeung poharana emang bebeneran di dinya mah raja juri di Gantarawang mah emang bebeneran hanya orang-orang tertentu kan wau ka raja juri di dinya eta ge kan nang tapak loba jelema lewat ka dinya leungit loba jelema lewat ka dinya ngacacak loba jelema nu nyieun bangunan-bangunan dinya dirusak atuh emang di dinya mah sangar di Gantarawang nah loba anu liwat ka dinya kan minta anter coba minta anter ka Haji Pendi ngaji anter ka dinya atuh meureunna leungit jeung aing atuh mah kan urang leutik hate goblok jas be dipake orang kan teu bisa babacaan tapi coba ke ahlina urang liwat ka dinya nunggu sangar teh anter ke jam sabaraha ya oh jurig anu berarti hayo geus nah guys, nyahuan ya nama jam sakean jurig anu di Gantarawang teh kan kos kitu. Da lalagaan mantap ka jideeng gagah teh lantaran naklukkeun jurig bae di dinya. Teh eta keur carita Gantarawang. Pan di urang ge loba nu leungit dibawa ka Gantarawang. Eta teh kan kudu nyambat ka ahlina sebab nyana nu nyahueun tah jurig anu poe anu jurig jam sakean jurig anu Iya tuh juri ge sarua oko satpam jam-jamna Masya Allah eta kan urang keur carita perjurigan di Indonesia memang kos kitu di ka Gunung Karang urang sarua tah nyaho saha anu ngageugeug Gunung Karang Gantarawang saha anu ngageugeug Gantarawang ketika urang endek ka Allah poe ieu poe naon minggu malaikat saha anu ku Allah diwakilan poe minggu ketika engke maghrib pergantianana malam Senin malaikat saha eta engke ganti kapan dia taqobuna tuh engke peuting malam Senin saha malaikatna engke malam poe Senin saha malaikatna engke poe malam Salasa saha malaikatna da eta teh urang kudu wau geus lamun urang endek melet mentah heula tah urang ka malaikat eta.
wirid tinggal wirid urang teu wau jeung malaikat eta atuh ngahantem urang sia teu pamit sia kain. Tuh. Wirid urang ieu qala Yusuf li abihi ya batin ra'aitu hadasan. Nah, urang hadiahan malaikat anu aya naon? Ieu kula bogo ka Sarwiti urang mana? Cikupa sampai ya gampang ge Sarwiti mah. Nu penting bae sogokanana we. Ieu keur carita dunia seperti eta. Dunia gaib teh aya dunia malaikat, aya dunia jurig atuh Gunung Kawi ge sarua. Lamun di Banten para aulia para perwalian. Nah eta teh teu kaluar ti urusan-urusan pergaiban. Nah aya jalur-jalurna. Nah, kudu gagah. Jadi lamun gagah kan ngeunaheun urang berhadapan jeung mantak. Iya bunda ya cek lu kemendu laki. Hiji teangan pibaturan anjeun lamun anjeun dek gaul ka Allah anu bisa nahan uji, sabar anu pohara. Ketika diluak diliak dicaci dimaki can waktuna mah tetep we nyana leuwih bagus sabar daripada ngalawan. Teangan batur kos. Hiji. Kedua, ketika genderang perang ditabuh nyana siap tampil di hareup sebagai berlaga panglima, siap nyawa taruhadana jeung menghadapi naon bae nyana mah siap di hareup sebab boga karakter kepemimpinan anu stabil jeung sesuai. Eta nomor katiluna jelema anu boga wawasan ilmu dunia nu bisa diajak jadi babaturan perjuangan agama. Eta baturan nuhun abah sok sakitu bae salian teh eta ulah kajenting pejabat tetapi teu boga karakter kos itu ulah kajenting jawara teu boga karakter kos kitu ulah kajenting kiai teu boga karakter kos kitu ulah kitu bae tilu perkara eta salamet. Masyaallah. Am hasibtum an tutraku wa lamma ya'lamillah iba idrop anjeun boga sangka ka Gusti Allah sakadar ni tahan perang sanggeus perang teh urang bakal diantepkeun ku Gusti Allah. Boga sangka kitu ka Gusti Allah teh teu hade jeung teu bagus padahal Gusti Allah anu nyiptakeun urang ti eueuh ka aya nang Allah ti aya di urusan ku Gusti Allah eueuhna deui ge bakal diurusan ku Gusti Allah teu kaluar tina urusan-urusan Gusti Allah lantaran innallaha yukhfi Allah nyamarkeun kana kudrat iradat Allah bi asbabi melalui sabab. Urang teh bakal disalametkeun tetapi ku Gusti Allah dibere sabab heula urang bakal dicilakakeun ku Gusti Allah bakal dibere sabab heula. Jang halayak rame dina syariat mandeuleuh kana sababna tetapi ahli Allah mah anu warasikhuna fil ilmi jelema anu cerdi ilmuna dibere ilmu hakikat neuleuh kana hakikatna langsung mentak teu kaharti ku urang para aulia Allah kajeun hanya segerintil dua gerintil tetapi tetep bae urang neuleuh sabab aya jelema deuk disalamatkeun ku Gusti Allah dibere ilmu heula sababna boga ilmu ku Gusti Allah deuk disalamatkeun tapi aya jelema dibere ilmu ku Allah deuk dicilakakeun horenganan bangga ku ilmuna horeng ujub ku ilmuna ketika bangga jeung ujub ku ilmuna horeng ilmu teh jadi kacilakaan jang nyana Allah nyieun sebab heula. Masya Allah karim. Allah nyieun surga, Allah nyieun neraka, penghunina adalah manusia. Nu mantak dijelaskeun dina Al-Qur'an wa quduhan nas wal hijarah. Orenganan jang panghurung neraka manusia jeung batu. Nah, iya kan? Iya kan jelema jadi panghurung neraka batu jadi panghurung neraka tah Allah teh nyieun surga Allah nyieun neraka
kuari dek disalamatkan ku Gusti Allah tina neraka. Allah nyin sebab heula daek ngaji urang teh eta kan sebab meureun nu mantak daek ngaji ge nangagerakeun saha eta disebaban ku ngaji aju ngajina ge wauhna jeung tukang wudu jeung kiaina mah teu wau oh masalah eta jadi jeung sebab Gusti Allah jeung sebab oh begitu maut Masya Allah karim timbang amal ternyata orenganan amal ngaji na loba jasa nya nama ngaji teh geus lain hayang pinter lain hayang bisa pokona mah hadir bae geus asal datang ngawudu kreup ikhlas jasanya nama ngaji teh ikhlas jasa geus teu nyaho-naon nya nama geus ternyata berat ke di akhirat timbanganana ya Allah ya Rabbi aya nu sebab ngaji jadi kana neraka ya Allah lantaran lain ngaji horenganan dek neulean musugan aya jahe ya Allah ya Rabb teu benang aya jahe dibonceng bae ku nya eta kan neraka tah Allah nyen sebab disebaban heula ku Gusti Allah teh nyana teh dagang aju kemudian tina dagang na teh sugih kanggeus teh sugih teh horenganan daek sedekah berarti sugih ngajadikeun sebab kana salamet aya deui tadi nama keur susah manyana daek jasa ibadah barang dagang aju kuari maju dagangna beuh boga mobil dan lain sebagainya nu tadina daek sedekah keur susah mah ala kadarna daek bermasyarakat tadi kuari barang sugih ditanya ge teu daekeun ulina ge beuh puncak Bali dan lain sebagainya paeh nyana horenganan sugih jadi sebab kana cilaka Allah yang sebab heula baheula kiai teh hebat jasa ngajina masyaallah ku santrina jeung ku masyarakatna nyarahuan rukun wudu jeung tauhid teh ti manehanana coba-coba nyana asup ka Golkar jadilah kiai Golkar kuari geus teu kaburu ngaji jeung santri teu kaburu ngaji jeung masyarakat dina kaburuna ge geus eueuh nu daekeun ngadarengekeun lantaran kaambeuna jeung lain deui meureunanan timbul tina dadana nu baheula mah bersih bening nur ilahi kuari mah nur Golkar akibatna kumaha nyana teterusan ka belah dituna dak paeh cilakanya can tobat iya teu kadeulean urang sabab-sababna kadeulean masyaallah karim mentek sing hade ge ilmu tinggal ilmu Allah nyen sebab heula yukhfi bi asbabi tah ulah naon kitu ngaran ragu ketika orang diperintah Gusti Allah salat aya hikmah keselamatan di jerona asal sing hade ngalaksanakeun salatna sesuai jeung aturan anu marentah puasa aya hikmah keselamatan setiap perintah di jerona aya hikmah keselamatan nah kuari perang itu sarua bae kita perang ku Gusti Allah aya hikmah keselamatan mun geus dicontoh-contohkeun ku Kangjeng Nabi jelema nu terbunuh perang kadeleuna kurang acak-acakan awakna puluhan urut panah puluhan urut pedang cak Kangjeng Nabi teu karasaeun ieu sabenerna mah lantaran nyawana geus aya di sorga di kitu-kitu sageus teh kitu deui ahli-ahli sorga teh seungit di mahsyarna tah nu perang teh lantaran naon ieu urut jihad fisabilillah kabeh kabita beuh hayang amat baralik deui ka dunya hayang perang deureuh eta tah masyaallah ku seungit-seungit jihad fisabilillah nyana naga hayang balik deui perang terbunuh hayang balik deui hirup deui perang terbunuh deui hayang kutukuran ku ngeunah-ngeunah geus dikitu-kitu ge encan hayang perang bae teu daekeun we teh perang teh heran urang sebab naon sebab pamimpin perang di urang urang diulah-ulah perang teh jeung emang encan waktu udah kuari bae keur carita encan aya anu memberikan semangat juang perang lawan musuh Allah padahal musuh teh geus loba jasa kan di Indonesia ambalayah kuari mah akibat karakter bangsa Indonesia ditonjolkeun bangsana dengan demokrasi dan pluralismena kuari urang kudu sauyunan jeung agama sejen aya kudu saling silaturahmi tuh masalah cuman akibatna gereja timbul di mana-mana encan wayah nyeun gereja di jieun kelenteng di mana-mana tah ieu tanggung jawab bupati di daerah eta jeung MUI engke MUI na tanda tangan di dinya jeung bupatina paeh nyana gerejana aya
kurang tadi omong iyalah hasil bupati anu iyalah hasil muyan nyanana ke jero kubur ke dibelem ini kumaha coba ayo Masya Allah karim ieu teh nu geri ge kos sekarang itu tah urang kana bakal paeh haju kumaha lamun ngocor bae terus dipake ibadah ku batu nu kudu Allah-Allahan haleluya haleluya nah ngocor kan ke jero bangun urang tanda tangan mui eta bupati eta asa bodoh jadi cenah kula mah teh mah anu kan heueuh ayeuna teh mah teu bae sok marah sia ka aing mah kan heueuh tuh masyaallah kari akibatna kos kararieu ka di urang nu kudu diperjuangkeun agama leuwih dengan kebangsaan agamana eueuh ulah mau agama kan teu meunang di negara demokrasi ulah mau agama terpisah agama jeung negara agama negara agama dipimpin ku masing-masing nah hegae masalah akibatnya serangan-serangan ti non Islam seperti ieu nah enggak nyanggakeun ieu wajah agama-agama urang negara-negara urang bangsa-bangsa urang ke mayoritas tapi berlagam minoritas ku ari teh nanaonan urang di mata bangsa naon nu ditonjolkeun ku urang ngomong saeutik teu meunang komo di zaman Pak Harto mah tangkap gebruskeun kampek gebruskeun sabaraha puluh jeung ratus kiai anu ditangkap paeh di penjara masalah gerak Allah nganu bermasalah Pak Hartona ku ari jero kuburan je emang teu bermasalah naon ciri bermasalahna jelema dititahan zarah ka Pak Harto teu daraekeun ka Gus Dur jelema diulah-ulah zarah bae Bung Karno geus dipindahkeun ku ari ka ditu dititah ulah zarahan Bung Karno jararah bae ka Bung Karno mah kamari ieu kan dititah zarah ka Pak Harto diberean duit diberean Haji Pendi di jameunang ke Budoli aja teu meuh teu caranya ka ditu nipu nya nama eta pajar proyek ku nyana tuh ciri hese sebab naon di benak hatina lain agama Bung Karno lantaran agama ditahan ulah zarah bae hese ka maksud teu pataliru jeung ru hese tah kos kitu urang ka Banten ambalaya kuburan teu nanyakeun ieu kuburan saha sugan deuk zarah kana saja henteu di bejaan ge ieu kiai anu ieu kan teu mun ka Maulana Hasanuddin bae henteu ieu ge incuna sabodo aing mah ka Maulana Hasanuddin bae hese atuh kumaha bae ih urang ka Cirebon ieu kuburan ambalaya di memehna sugan hayang zarah tuh henteu teu wau aja henteu cenah ieu anu henteu hiji we Syarif Hidayatullah sakitu bae roh urang nyambungna ka dinya paling ya nyaho doang assalamualaikum ya ahlal kubur pamit bari liwat kayaknya perebut pan kumsalam haga sakitu bae Fatihah atuh hoy karek salam doang cenah ya Allah ya Rabb dah ieu am hasibtum an tutraku marane kabeh boga sangka bahkan aranjeun boga sangka bakal disayomkeun diantepkeun ku Gusti Allah bari Gusti Allah teh teu nyahoeun ka jelema nu perang dengan ikhlas boga sangka seperti kitu ge teh eta teh jauhkeun ulah boga sangka seperti kitu sama sakali ulah rek boga sangka bahwa Allah teh nyayomkeun anjeun nantepkeun anjeun ulah boga sangka Allah teh teu nyahoeun kana perang fisabilillah ikhlas ulah boga sangka kos kitu jeung teu ngajaradikeun sebagai walijah sebagai kacinta sebagai kadeudeuh kaasih babaturan selain daripada Allah Rasul jeung mukminin ulah Allah Rasul jeung mukmin jadikeun kurang sebagai kekasih sebagai biton hiji eta ulah dianggap Allah teh nyahoeun nu mentak boro-boro perang urang ngaji bae urang ngaji teh ikhlas Allah kuningaeun urang ngaji ikhlas Allah kuningaeun engke beda efek tina ikhlas teh beda ka urang nage ngeunaheun kumaha ngeunana lah ngaji mendek di mana bae diuk na ikhlas berarti teh jelema lah sasalaman dek teh jeung kiai nage atuh teu neuleukeun ikai geus ikhlas berarti eta ikhlas eta kos kitu geus eta hebat eta kos kitu geus saumur hirup sia kos kitu mah umas ikhlas eta kos kitu nyahoeun Gusti Allah geus nyahoeun eueun geus tenang leuwih akrab jeung tangkal kalapa diuk ngarendengna heuh masalah
ikhlas Allah uningan ieu atuh ngaji pokona mah aing mah tah eta kos kitu ikhlas ngaran geus kabeung berat engke ka ditu na ge mal ngaji ikhlas ieu cukup ku ikhlas mah tah ulah boga sangka aranjeun kabeh perang ilai kalimatillah ngalawan agama ngalawan musuh-musuh Allah kemudian boga sangka bakal diantepkeun ku Gusti Allah boga sangka Allah teu nyahoeun kana perang ikhlas urang Allah teu nyahoeun bahwa urang teh ngabatur jeung Allah Rasul jeung mukminin di jero hate urang ulah boga sangka kos kitu tetap ku Allah bakal dibantu moal disayomkeun wajen ku kumaha ge lamun urang boga ilmu be perang urang jeung nafsu kemudian urang berangkat ke ilai kalimatillah dijamin ku Gusti Allah kajen ku kumaha ge cicing bae urang ulah dagang ulah bisnis ulah tani ngaladan kana ilmu Allah delekeun coba ge engke ge digerak-gerakkeun ku Gusti Allah mun cak urang teh Gusti abdi mah embung gerak manusia hayang langsung ti Gusti Allah hayang ke ge orae ka dinya datang aya maha kawasa Allah kumaha carana we Allah mah cara Kangjeng Nabi Musa teh ngadoa ka Gusti Allah ya Rabb ieu abdi teh dijadikeun rasul ku Gusti di Israel kemudian abdi teh keur ngoramah kapan ngangon keur ngoramah abdi teh kapan aya maisah kabladieuna kan ku Gusti teu meunang abdi teh tani teu meunang ngangon teu meunang dagang teu meunang kemudian ieu abdi Gusti bisa dahar abdi jeung keluarga abdi teh aya orang-orang Israel anu kadang-kadang mawakeun Gusti tapi tina babawaan orang-orang Israel teh ternyata loba Gusti apakah seperti ieu Gusti mere rezeki ka abdi coba eta cak Gusti Allah kemana bingung-bingung amat Musa atuh geus bae dahar laksana lain kitu Gusti apan kudu dagang kudu tani abdi teu beunang ku Gusti haja dibawakeun ya rahasiana cek Gusti Allah setiap rasul jeung setiap nabi berbeda-beda ka anjeun mah ku aing dikiriman maksudna naon lantaran orang-orang Israel loba anu bisnis loba anu dagang loba anu tani lamun teu disalurkeun melalui anjeun nyana engke moal menang ganjaran geus ku ari sodako ka anjeun lain kudu didahar bae ku anjeun leuwihna tina dahar sok tasarupkeun jang syiar agama Islam abeh babarengan nu itu tani nu ieu dagang engke mere ka manehna makan teu hayang sapira maneh nyaho aing ge cek Gusti Allah tetapi leuwihna ulah sok disekep sok kuari bangunkeun kana syiar agama itu menang ganjaran engke agama maju oh rahasiana seperti eta jadi penuh rahasiana naon ge masyaallah karim mentak lamun mereta ka kiai dalakeun ku kiaina lamun hadu dicaplokan bae ku kiai koros berarti mah kiaina koros mah tapi lamun hadu dibangunkeun ku kiaina dipake meuli mobil leuwih ti ora koros ka mana ieu lompatna tah kudu ditinggali ku urang sebab ieu aya rahasia jelema mere menang ganjaran mun ku kiaina ditolak berarti kan teu menang ganjaran berarti mutuskeun ganjaran batur cek Gusti Allah Musa wah barang nyaritakeun kos kitu Kangjeng Nabi Musa jelas ka masyarakat teh wah atuh masyarakat bebereana pohara jasa Kangjeng Nabi Musa kan ngadoa deui ka Gusti loba teuing tah Kangjeng Nabi Musa mah kan bebeja ka Gusti Allah loba teuing coba si eta coba si eta ya Allah ya Rabb kakarak di Bank BRI doang itu mah coba bank lo bakene ku alhamdulillah geus nyieun rekening kiai sih boga rekening heran mah heran gua mah kiai boga rekening masyaallah rekening mah jang pejabat sama sekalian kas neraka yang bangsa naon gara-gara pengusaha rekening kiai boga rekening naon ceramah Manya ceramah maka rekening heran aing mah. Teu beres ya. Henteu cenah bang kiai modern. Jadi lebih saya proposal eta kiai dunia eta geus kitu. Salah, henteu salah. Yang berjuang negara kudu aya ngan moal ka Allah sakitu doa. Moal pati wau.
moal atuh riweuh ku rekening marulu rekening deui proposal deui rekening deui proposal deui masyaallah. Bahkan lamun urang nyaritakeun dina kitab sanusi makan ngeri jelema bakal digiring di kuburan masing-masing ka mahsyar teh eta engke bakalna tingkahna beda-beda. Wa minhum ar-raqib aya anu naek kendaraan ke ka mahsyar teh wa minhum al-masy aya nu leumpang ala rijlai wa minhum ala wajhi anu beungeut pake leumpang panjang di antarana deui aya wa minhum di antara jelema nu digiring di kuburan ka masyarna teh ieu rupana ala suratil khanazir beungeut babi saha eta alladzina yakuluna suhta wal muksa jelema-jelema nu sok ngadahar barang haram jeung ngadahar pajeg sakitu saha tanu sok ngadahar barang haram nu tilokna zakat dirobah engke bakal beungeutna beungeut babi ulah kaget ke lamun aja pengen di ditu beungeutna babi aduh masyaallah kolot deh babina ge mbahna babi juga sok ngadahar pajak ieu buksa depan pajak gagah tinggal gagah ku ari komandan tinggal komandan di bapak-bapak tinggal di bapak-bapak ayeuna keluar ti kuburan giring ke mahsyar beungeutna bakal beungeut babi ya kumaha deui coba ya naudzubillah min zalik wa min zalik ku ari ngeunahan ngadahar pajak kajeun nya nama ngadahar pajak ke emang keker kuku cuprakan di pajak nya nama parantina nya nama iya kiai anu kabere ku duit pajak nya kiai ya make sorban beungeut ka babi ya Allah ya Rabbi ayo sia da kumaha ayo kuari jadi di saparian kuari di BHS pugu BHS da nang di pajak gegendeyehan nya beuh menang ti bupati hebat jasa teu dibere marah pan ka bupati pelit bupati teu mah pugu eta teh ya babi bisa bener mah ya Allah ya Rabb urang lamun nyaritakeun kos kitu kan muringkak bulu ji di imah aya 2 kareta tuh da kumaha kadituna wa minhum anu kirodah monyet wa minhum anu pada caritakeun eta teh lain ucapan sambarangan manusia ucapan ti afdalul makhluqat nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam deuk pengeri kumaha jelema nu kucuprakan dina pajak deres kana mah teh emang keur di dinya ieu kiai nu kabagi proposal nang dipajak misalna henteu cenah kieu mah lain dipajak ti naon lain cenah ti naon henteu cenah lain suku disentak bae sia mah ti mana tuh mantak negara mah moal bangkrut wajin kuku mage moal aya bangkrut dan negara mah sebab naon pajak makan terus bae iraha negara bangkrut moal aya negara mah bangkrut moal aya sok anu ngarti tentang statistik pernegaraan iraha jeung negara mana nu bangkrut moal aya di mana bae ge eta mah defisit dan bangkrut lain sebagainya ngan omongan doang moal aya sebab naon keur kumaha bae bayar pajak makan urang terus bae bayar pajak mah terus bae eta kan untuk kekuatan negara di mana ya negara mandeg moal aya bahkan manehanana siap untuk ningkatkeun deui utang piutang lantaran dideuleuh negara loba jasa ieu bangsana loba jasa umatna dalam sekian tahun kitu kan nya mah ngitungna bangkrut negara mah pajak mah terus bae bahkan engke mah henteu kudu engke ngan lah imam moal dicaritakeun beuki leuwih dahsyat deui perpajakan kuari bae geus bingung kuari pengusaha bingung menghadapi pajak engke iraja engke terserente geus tapan ieu kuring kesulitan pengusaha-pengusaha menghadapi perpajakan nah anu engke bakal kaditu nama segala rupa ge dipajak ceuli aya pajakan mata nu urang ti Allah ceuli nu urang ti Allah bakal kena pajak lamun teu dibayar pajakna dicokel mata sia ayo sia ayo
kakarake ku ditang ka imah pager sendok piring nu geus direncanakeun engke diri urang bakal aya pajak. Naon ieu Kus kieu? Bangsa naon ini Kus kieu? Akibat naon ieu? Akibat henteu make Al-Qur'anul Karim, henteu make syariat anu dikembangkeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akibat teu make Al-Qur'an, Qur'an dicaci maki. Akibat teu make syariat, Kangjeng Nabi na dihina. Di Prancis geus 3 kali menghina Kangjeng Nabi. Dicoba ku Yahudi, jelema-jelema titah ngaku nabi untuk menyaingi Kangjeng Nabi Muhammad. Terus-terusan Yahudi, terus-terusan kafir ka urang ngadoja. Sementara urang teu pernah nonjolkeun agama nu ditonjolkeun bangsa. Kos kieu lah seperti da. Nah, maksudna coba bangkit semangat bangsa di bidang agama. Ulah isin jeung ulah sieun tonjolkeun agama urang. Urang gagarak aya nu ngahina. Apa itu pakai jubah? Jubah mah itu mah karakter bangsa Arab, bukan agama. Urang geus bisa ngomong kos gitu baik. Geus bisa ngomong. Apa itu siwak? Siwak itu kan membersihkan. Lebih hebat manpul daripada siwak. Oh iya. Bawa ku sia salat manpul ka ditu. Hayu sia jeung Pepsoden ka dinya. Ngimaman hayu sia manpul make Pepsoden, acak-acakan teu. Tarolol kari. Masya Allah karim geus gangeunah eta kan akibat urangna lemah. Urang gagah mah. Pak, itu kenapa pakai jubah? Emang kenapa? Itu kan karakter bangsa. Sini. Gua sobekin minggu. Geus beres pas itu. Teu kudu make dalil. Tinggalnya ada calangap bae geus beres. Kudu gagah urang. Ayo. Cari temen lu, ntar gua sobekin lagi. Kasih tahu. Tunggu nama orang gelut. Kudu gagah tetap Islam kudu gagah. Masya Allah. Ulah boga sangka setik-etik acan bahwa orang bakal disayomkeun diantepkeun ku Gusti Allah. Ulah boga sangka setik-etik acan Gusti Allah teu daheueun kana jihad fisabilillah ikhlas. Allah Maha uninga sama sekali. Ulah boga sangka bahwa orang tenyeun kakasih selain daripada Allah hiji Allah Rasul jeung mukmin hiji eta. Lamun eta tampil karak mantap, Masya Allah, berarti kan kudu boga keyakinan. Sementara kan keyakinan mah hese lain lalagaan. Urang kuari belajar dina syariat, yakin dina syariat. Kemudian belajar tauhid, ku yakin dina tauhid. Urang terakhir kudu ihsan, yakin dina ihsan. Sakumaha Kangjeng Nabi naroskeun tentang ihsan melalui malaikat Jibril. Dijawab ke Kangjeng Nabi, anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yarak. Nah, urang ibadah ka Allah seakan heula Allah, lamun teu bisa seakan didelekeun ku Gusti Allah. Nah, eta teh kan bahasa. Eta teh kudu yakin, timbul keyakinanana emang teu babari, emang teu hese. Hiji kudu riyadhah heula nafsu. Nomor kedua kudu mujahadah, merangan nafsu. Riyadhah ngajar nafsu, mujahadah merangan nafsu. Nomor katilu kudu muhasabah. Nomor kaopatna tafakkur kakarak, timbul perasaan didelekeun ku Gusti Allah. Lamun geus boga perasaan didelekeun ku Gusti Allah, ka mana bae? Berarti kan urang hayang nuturkeun perintah-perintah Allah. Sebab moal ka mana? Urang bakal ka Allah. Nu mantak urang kuari lengah ge, salat engke-engke datang ka henteuna, teu asa didelekeun ku Allah, komo asa didelekeun ka Allah mah. Kredit urang diteruskeun teu asa didelekeun ku Allah, komo asa didelekeun ka Allah mah. Kemudian orang wani sadajan kiai nonton main bola di TV, kiai goblok kan eta mah kos kitu mah. Eta teh asa didelekeun ku Gusti Allah kan. Tuh, lamun asa didelekeun ku Gusti Allah mana bisa isi atuh ka Gusti Allah. Tapi hayang asa didelekeun komo asa didelekeun ka Allah kudu berjuang heula. Berjuang riyadhah, diajar heula ku urang nafsu. Berangan heula ku urang nafsu teh mujahadah ngaranna. Mudah utang hitung, urang teh muhasabah jeung tafakur karena kemaha agungan Allah. Tafakuran ku urang pagawan padamelan asar-asar tapak-tapak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Engke timbul sorangan yakin. Seorang nabi di Israel baheula hayang boga yakin ka Gusti Allah.
tetep nyana ngadong adi geus cope nyana ngadoa kakarak cak Gusti Allah hei Nabi sok maneh gara datang tuh ka gunung datangnya ka gunung ternyata di gunung aya batu teh keluar cai cek Nabi meureun ieu nu kudu didatangan teh batu ieu ngomong sorangan batu Assalamualaikum ya Nabi Allah Waalaikumsalam cek nyana batu bisa salam mulai timbul yakin oh paingan cak Gusti horenganan ketika orang berangkat kabeh nararanya ka urang tatangkalan nganti kadenge bae ku urang paingan Kangjeng Nabi batu-batu salam nah ieu ge batu teh uluk salam ka Nabi mulai nyana yakin tah bahwa kabeh ge ngararomong masyaallah tanya ku nyana batu geus sabaraha taun maneh cicing di dieu geus ratusan tahun pula di dieu ai maneh ieu kaluar cai naon ieu cai naon ieu teh cai mata kaula oh maneh teh cerik sumuhun anu mantak cerik kunaon dina Al-Qur'an aya waquduhan nas wal hijarah nu bakal jadi panghurung neraka teh horenganan batu jeung manusia sejak eta di Lauhil Mahfuz kula cerik anu luar biasa berarti kula bakal jadi panghuru bakal jadi seuneu neraka anu bakal meulem kufar-kufar musyrikin jeung munafikin gitulah anu mata kula cerik ya Allah ya Rabb nek mere yakin Gusti Allah teh ka seorang nabi kudu ngobrol jeung batu tuh nu mantek datang ka ayeuna para aulia Allah teh kadang-kadang maca kitab mah henteu yakin tetapi kapanggih jeung salah satu bentuk jeung salah satu benda jeung salah satu kitu naon karah sesuatu timbul kayakinan hanya Allah engke nu mere yakin kumaha Allah bae carana entek ngadoa ta Nabi ya Allah ya Rabb abdi karunya ka ieu batu kulantaran batu teh ieu cerik teh jeung cerikan dirina anu bakal jadi panghurung neraka wayana sakitu Gusti panghampurakeun ieu batu supaya ulah dijadikeun panghurung neraka lantarannya nama geus ratusan tahun cerik cak Gusti Allah wahai Nabi bejakeun ka batu geus dihampurannya nama moal jadi panghurung neraka geus ditepak ku Nabi teh batu nyana ngaleos barang ngaleos mau godean caina mau gedean caina mancer tadi mangan ngerecek doang ku ari wacer kos air mancur geus 5 meter 10 meter boki gede bae balik deui ka Nabi ka dinya hei batu tadi mah maneh ngecelakan doang ceret ceri kok ieu gedean cak batu teh lantaran kadenge Gusti Allah geus ngahampura ka kaula sehingga kula moal dijadikeun panghurung neraka maka atuh kura bersyukur ka Gusti Allah ai tadi mah cai mata sedih kuari mah cai mata bunga lantaran kura kuari bersyukur teu dijadikeun penghuni neraka masyaallah cek eta Nabi cek Nabi batu bae ge bisa bersyukur ai manusia teu daek bersyukur eleh ku batu kamari keur susah juk kuari senang sudan sodako bersyukur jante atuh anak-anak bere ieu mah henteu ngan dideleukeun doang ka anak tah abah boga milik tah nyata tah tapi sia ulah harayang atuh mah teu dideleukeun tolol tah kolot kos kitu tah nyeri hati anak goblok ieu asalnya hobenya tah abah boga milik tah nyata tah tapi abah kan rencanana loba ieu sanajan 1 miliar tapi rencana abah 2 miliareun geus ieu mah asal neuleuh bae cak anakna kurang kasuka bubuyun dengan teluh yuk eta kolot tolol eta si baju nyilih ka dieu heran itu biasa bahas tuh Masya Allah batu bae ge cerik lantaran dek dikanarakakeun berkah sedengkeun manusia dua urang teu pernah cerik mendak jelema nu teu pernah cerik jeung cerikan dosa jelema ciri bahwa teu asa teh di mana-mana teu asa teh can aya tanda-tanda ahli sorga
leungit sendal mah bisa cerik tapi neuleuh awewe tepis teu pernah yang cerikan tolol tak jelema leungit sendal mah cerik sia kudan cerik sendal leungit sendal naon jepit ya da jepit bae diceng-cerikan udah ijek yang eta etana tapi ngetrekan awewe masukan cerik nya teh nyuitan cicit seserian tolol deh coba eta jelema tolol teh geus kitu eta sendal mah leungit cerik sendal jepit deui tapi karang nu bakal ka neraka teu pernah cerik teh hese netek nu bagus mah urang hudang jam 1 atawa jam 2 kemudian haju diuk heula urang ngopi ngarokok hese deui atawa osok cenah geuk ulama kos kitu mah atuh aing nyaon mah teu diomongkeun ge osok mandi heula urang nawaitul ghusla lis salamati wal afiyah abdi niat mandi jang kasalamatan jeung kawarasan yakin ke di jero hate moal kudu gering aduh cenah ieu kakara ge saparapat jam menyahes haju mandi asana isuk influenza gering sia cada naon geus influenza sia mah gering sia kajen kukuha ge ulah boga pan geus diniatan nawaitul ghusla lis salamati wal afiyah abdi niat mandi jang kasalamatan jeung kawarasan nu boga salamet jeung waras Gusti Allah abdi dititah ku Gusti Allah pergantian cuaca di malam hari jam 12 pinuh ku syifa adituna kewarasan nyanggakeun abdi ka Gusti Allah mandi urang gitu tambahan di samping nawaitul ghusla salamah nawaitul rafal hadatsil akbar teu beres ya Allah beres sholat hajud merenung urang di dinya ya Allah ya Rob Gusti karasa ku abdi horenganan hese jasa Gusti ieu hayang ulah berdosa boro-boro kolbu boro-boro ruh cacak-cacak dina zohir bae kaislaman mata abdi ti isuk tadi datang ka maghrib samaruk teh mata teh nu abdi horeng nu Gusti jeung aya aturan-aturanana horenganan cak Gusti kudu ditinggalikeun kanu dihalal-halalkeun ku Gusti tapi ternyata berkarakter jeung berwatak sakahayang mata Gusti cukup abdi disiksa ku Gusti ku dedeuleuan mata abdi ge mun teu dihampura teh hampura Gusti mata abdi ku lengahna abdi teu rasa diatur ku Gusti jadi besa kahayang abdi dula deuleu teh padahal maneuleu jeung kiceup teh digerakkeun ku Gusti tapi perwatakanana anu dibikeun ka Gusti ieulah anu disambut ku nafsu sedengkeun nafsu jadi lamari setan jadi kendaraan setan ternyata horenganan kiceup abdi kiceup setan deuleu abdi deuleu setan padahal mana gerak-gerakeun ku Gusti tapi watak anu ditumpakan ku setan dina nafsu abdi teu bisa ngendalikeun hampura Gusti segeruk kurang ceurik ka mata doang iraha urang bisa nyencerikan kos kitu hayu coba jalain deui mata nu sok ceurik mata deuleu kadeuleuan ieu mah lain deui matana mata keranjang tah kitu sok teman-teman para wali Allah mah sakicep ge deuleu matana ieu mata sok ceurik ge kadeuleu lain deui di deuleu matana doang geus kadeuleu oh ieu beda ya gede hutang ceurik bae kadeuleu encan irung encan ceuli dan lain-lain sebagainya mantak jelema salat khusyuk jeung teu khusyuk bakal kadeuleu tina naon ke tina gerakan salat kula pernah taraweh di jeung almarhum abah ieu carita almarhum kemudian cek abah teh si eta khusyuk tah salatna kadedengekeun bae cih kok kanyahoan sih ku abah yes asal baik taraweh kan ulah bareng cek abah teh khusyuk tah si eta hayang nyaho kula dideuleukeun ku kula sewaktu-waktu salatna tuh lain sakali tanya nyaritakeun tah si eta khusyuk salatna kanyahoan pas saya haji pengen si eta teh khusyuk tah salat teu tahu variasi doang ya Allah ya Rabbi
ngen lain masalah naon kok bisa kanyahoan zakula teh ieu loba khusus salat kok bisa kanyahoan sih ya lila-lila ditaliti ya nanya deui ka almarhum nanya oh horenganan aya gerak-gerak anu kos gitulah jelema khusus oh tah kanyahoan encan gaib teh bang kos kitu masih keneh utang hitungan zahir keneh masyaallah hari geus kanyahoan tuh nya ikhlas ge kan sebenarnya mah jero hate tapi ku gerak teh geus kanyahoan hampang jeung jelema ikhlas mah urang dek datang heug teu kajen dek sasalaman heug teu kajen dek mere heug teu kajen dek wau heug teu kajen sebab teu pernah ngadoakeun goreng wali Allah mah selalu ngadoakeun bagus jeung selalu ngajakan ka Allah bae dek nu kumaha jeung di mana bae hampang jadina tuh urang silaturahmi ka mana ka anu embung lah kunaon aing itu babawaan sok ditanyakeun eta kiai berat eta kos kitu teu beres kiai tah teu beres kiai asal kos gitu baik geus ikhlas eta mah kan nyambung roh jeung roh nah eta lah nu kos karar itu ikhlas teh kanyahoan nah lantaran Gusti Allah nitah jihad fisabilillah di jero jihad teh aya hikmah aya rahasia jangan luhurkeun agama Allah dua hiji menang luhur agama Allah eleh surga sakitu dah rugina urang ketika berangkat perang menuju keluhuran agama Allah subhanahu wa ta'ala ulah boga sangka haji urang perang diantep ku Gusti Allah sama sekali ulah rek boga sangka seperti gitu ulah jeung ulah pajar Allah teu naon karena gerak-gerak jihad urang berangkat perang urang dengan keikhlasan urang Allah nyahoan sama sekali nyahoan age lain nyahoan ade memeh urang didamel ku Gusti Allah Allah geus maha uning masyaallah nu samar ka Gusti Allah nu sama jeung ulah boga kekasih selain daripada Allah Rasul jeung mukminin jadikeun sebagai batur urang sebagai kekasih urang sebagai teman dalit urang adalah Allah Rasul jeung mukminin sakitu bae wallahu khabirum bima ta'malun Gusti Allah teh maha uning kana naon nu kurang didamel anu kurang dipigawe endek teh jauhan kumaha gerak bage menanti Gusti Allah atuh Gusti teh maha uning lantaran Gusti Allah maleuwi deuk ketibatan urat genggerong wa nanu aqrabu ilaihi min hablil warid boga hirupna ge ti Gusti Allah bahkan dijabarkeun ku ahli thariqah mah ana aqrabu min nutfika ana aqrabu min nafsika kaula leuwih deuk ketibatan ucapan anjeun bisa ngomong ge nagagerakeun aing atuh aing teh aya di dinya endek hese amat neangan aing nu madak sia loyong ka mana bae ge atuh aing mah nyaho sia ikhlas aing nyaho sia teu ikhlas aing nyaho gawe naon bae sia aing nyaho nu samar di diri aing di zat aing mah di kamana sia lumpat ayo samar khabirum bimata malu lamun urang geus dimurokobahan eta isin gerege ka Gusti Allah urang mun bertingkah jeung berlaga berpagawean kaluar tidak instruksi Allah urang bakal isin sebab naon pan dikanyahokeun ku Gusti Allah khabirum bimata malu isin masa urang di kiai-kiai haju nonton bola di TV kan ya kan isin sebenarnya mah ku batur di kiai-kiai orenganan Masya Allah kiai Jerman ieu mah orengan ya Allah ya Rabbi gitu kan isin sebenarnya mah nah hanya kiai-kiai nu teu boga ka isin lah anu kos kitu nangan ke kaditu mah loba kiai teh anu haju embung kanyahoan kaikhlasanana embung kanyahoan pangkat jeung darajatna kadang-kadang kiai teh berlaga seperti nu bodoh eta mah geus lain deui ge kadituna aya nu berlaga bodoh memang bodoh asli eta mah hanya Allah lah engke nu maha uningan dumantak walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasuli walal mu'minina walija ulah disangka teh jauh apaleun maha uninga Gusti Allah subhanahu wa ta'ala hiji beta
urang asa dikanyahokeun ku Gusti Allah sakitu we heula bakal baru ringkat bulu kullu matara setiap naon nu kadeuleu ku anjeun wa matasma jeung nu kadenge ku anjeun kana fi ilmi cak Gusti Allah eta teh aya di ilmu kaula urang ngadenge suara eta geus aya di ilmu kaula maneh ngadenge suara nu geus aya di ilmu kaula naon maneh nu dideuleu ku maneh eta geus aya di ilmu kaula nu kadeuleu ku maneh deuleu maneh nang aing deuleu nu kadeuleu na geus kanyawan ku aing atuh deuleu kumaha deui tinggal urangna bae muka-mukakeun hijab tina nafsu nu aya di urang betek panghesena mah panghesena ieu teh urang teh perang jeung nafsu perang di medan laga aya waktuna sapoe dua poe sebulan 2 bulan setahun 2 tahun tetapi perang jeung nafsu mah nah iyalah terus-terusan ngan lamun urang teu perang-perang jeung nafsu moal bisa-bisa ya kudu lalaunan urang lamun teu diperangan ku urang moal bisa-bisa kudu urang ulah ngalap cukup ku ilmu syariat ulah ngalap cukup ku ilmu syariat ngalap cukup ku ilmu syariat berat bakal jeung syariat dibawa ka Gusti Allah zahir tah mah di balik syariat aya batin eta tah nu kudu diarahan ku urang lamun urang encan ngaji eta ribut bae kajian ku kumaha ge sebab lawan syariat mah urusanana sah batal menang henteu rojeh marju asoh soheh dhaif ribut urusan kos kitu bae lantaran teu neropong ka jerona ketika urang neropong ka jerona urang aya di dinya bakal indah jeung ibadah encan puas lamun masih keneh aya di jero syariat nah ieu nu bahayana ngalap cukup ku syariat doang henteu langsung notor ka jerona mantak ka batur ngomongkeun bae ribut nu aya jeung tatangga kiai jeung kiai ge teu sapu akibat syariat bae sebab naon di jerona henteu boga tawadu kan aya tawadu mah lain cara urang Bandung urang Garut mah tawadu teh mah tawadu adat sasalaman di jalan mendak nu ieu lebih mendak di ieu mendak nah kege sarujud di jalannya kajian kukuman eta mah tawadu hatak tawa kos kitu mah deuleukeun ge ku urang aya becak ge katabrak ge hujan tawadu mah lain kitu tawadu mah mun digambarkeun ku urang leuwih handap tibatan nu kapanggih jeung urang kapanggih jeung kolot masyaallah nya mah leuwih kolot umurna meureun hebat ibadahna aing mah sapira budak tawadu manggih budak nya nama budakan ti aing meureun maksiatna ge leuwih handap aing mah geus leuwih kolotan nya loba maksiat eta ngaranna tawadu nu kos kitu kapanggih jeung nu geulis mana daekeun teu bere duit mah eta geus mah bajingan tah kos kitu mah tawadu mah kos kitu gambaranna diri urang mun kapanggih jeung sahabat leuwih handap tibatannya eta tawadu lain tawadu parahyangan tah mah watak adat nah ieu tah urang mah lain lamun di syariat bahkan lain begitu manggih kiai jago naonnya kira-kira ieu nyana alat samsiahna datang ka mana coba ku aing tah eta kan teu beres kos kitu kapanggih ieu sana jambu jamawena hebat teh ku aing dicoba deuk da nyoba bae tolol cara jelema boga penca asal diupna salah deh diupna ge salah geus kajahoan ku aing mah penca kos kitu diuk lain deui penca mah kudu tuh kan kajahoan ku urang tah tawadu teh kos kitu geus Allah kan neuleukeun ka urang sia diciptakeun ku aing padahal mah sia pinter tapi ngarasa bodoh kapanggih jeung jelema teh asa bodohan sia jeung batur hebat amat teu aku berarti ku sia kapanggih jeung nu saluhur asa hebatan itu kapanggih jeung nu sahandapeun asa kapanggih nu sapagodos nya nama atuh sapagodos ge umurna doang tapi dina ibadah jeung ilmuna eueuh menangna urang teh eueuh menangna jeung batur teh eta mah lain kudu ngomong perasaan ngomong mah bisa bae abdi sinaon laib podol sero sia pusuk kagebes bugu ieu mah perasaan urang tatawadu asal geus bisa kos kitu berarti geus boga derajat munggu Allah efek daripada derajat lain deui sejuk tentrem tenang henteu pernah nya ngadoakeun goreng ka batur henteu pernah teu meunangeun ku Gusti Allah dina thariqah mah teu meunangeun ngadoa ka batur ya Allah ya Rabbi manganu ka abdi teh kos kitu
kirim galedeg bagus. Batak sejuk bae jeung ali toriko mah. Sebab naon? Ya Allah ya Rabbi meureun kasalahan abdi aduh nyanggakeun we ka Gusti tetep bae nyana bendueun ka abdi tapi ku Gusti ulah dipake ka bendu. Keun bae ditanggung ku abdi ka benduna. Abdi mah teu bendu. Nyanggakeun sadaya-daya tuh. Jadi eueuh gorengna jeung batur teh. Batur gregeteun ka urang teu pernah greget ka batur. Batur ka urang ngagorengkeun, urang teu pernah ngagorengkeun. Ngeunaheun bae ka nu aya. Eta tawadu ngaranna ka Gusti Allah. Sebab naon? Iget kabeh gerak nang Gusti Allah. Neuk dikumahakeun atuh jak kabeh ge nang Gusti Allah. Kan ngeunaheun. Ngomong mah. Masya Allah. Pibuktian pugu darder. Harurung jegur we ka imah. Nah iyalah jadi ditegur ku Gusti Allah ulah rek boga sangka disayangkeun ulah boga sangka Gusti Allah teu uningaeun ulah boga sangka bahwa urang teh jadi urus ku Gusti Allah jadikeun sebagai kekasih teh Allah Rasul jeung mukminin wallahu khabirun bima Nah ayat selanjutnya ieu nu bakal rame memaka lil musyrikina ya'muru masajid Allah wallahu a'lam.